Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi dulur-dulur simkuring sagaluh sa Sunda nuju di mana wae ayana wilujeng patepang deui sareng simkuring dina daraga ngadangukeun dihanca carios anu katunda dinten kamari. Mugi wae para wargi nuju aya dina kawilujengan. Aya dina panangtayungan kersening Gusti Jat Allah Rabbul Alamin. Sehat lahir, sehat batin. Kalayan patebang sareng kabagjan utan luates uanganna. Dina dinten ieu teh simkuring sejak ngadungikeun deui carios anu judulna Perlayana Si Samernyawa. Kalayan nincak di bagian ke-11. Ieu carios mangrupikeun buah karya sastra Andang S. Argayuda karya simkuring. Mugi wae tiasa ngajantenkeun hiburan, tiasa ngajanten pangbebramanah kanggo anu ngadangukeunana. Mangga para wargi, ieu carios urang kawitanan. Wilujeng ngadangukeun un awiktu astuna masidam. Mugia salira salawasna aya dina kamuliaan. Barudak ayu urang indit, urang neangan kadaharan, aing geus pun harasa dengdem. Jalma anu pangdipik aijid ku aing geus perlaya. Si Samernyawa saterusna ninggalkeun eta padepokan. Sabab ceuk panyangkana mah si gledeg ireng teh geus perlaya. Padahal anu sabenerna mah ukur kapiuhan. Sanggeus rombongan si Samernyawa pada miang ninggalkeun padepokan, anak buah si gledeg ireng langsung mur guruna. Kasampangan guruna keur ngabebengkang teu walakaya. Tapi basa murid-muridna nyabak awak si gledeg ireng, guruna teh ngarejet. Eta tandana guruna masih hirup. Atuh saterusna mah pada ngagotong ka saung padepokan. Sanggeus peso-peso anu narancep dina awakna si gledeg ireng dicabutan ku murid-muridna, si gledeg ireng teh ngulisik. Saterusna matana gular-gilar nempuan sakabeh muridna. Teu pati lila nguniang hudang. Tetela ieu jawara teh mibanda kakuatan anu teu sagawaya. Si gledeg ireng bisa eundeuy hudang. Cag urang tunda heula nyaritakeun dalam Si Samernyawa anu keur sarengkak sapri polahna ukur nyieun kajahatan. Urang teudeun heula dina handeulem sieum, urang tunda heula dina hanjuang siang. Isukan jaga urang sampeur deui. Ayeuna mah urang malikan nyaritakeun anu geus lawas kapopohokeun. Nyaeta urang ngalakonkeun nawangsih saparakanca. Sanggeus tepung jeung anu jadi indungna, Nawangsih mulang ka lemurna dibarengan ku eunih Nawangsih. Sedeng Santanu mah mulang heula ka lemurna, kitu deui Asep Danu oge mulang heula ka sarakanana. Maranehna janjian sabulan ti harita bakal tepung deui silih daguan di imahna Mak Iroh.
Bari sakalian Nyi Nawangsih rek tepungan Mairoh. Dina sajroning sabulan Nawangsih unggal poe meuseuh dirina ku latihan main po. Jurus-jurus pangwaris ti Nini Karwati dikombinasikeun jeung jurus-jurus ti Enih Nawangsih anu asalna ti Leuweung Sancang. Kiwari Nawangsih alias Eus Ratnakomala ngajanggelek jadi jawara awewe anu luhur ku ilmu jembar ku pangabisa. Bisa gedengeun manehna ngalatih diri ku jurus-jurus main po, batina oge disipuh ku mangpirang ilmu kanuragan. Tapi sajroning sabulan hate Nawangsih teu oleh koler simbar, teu bisa dipapalerkeun. Tangtungan Santanu teu oleh kabibeungeut beurang peuting. Saurang Jajak Karaspati anu geus ngaruntuhkeun ka bedang wang kelangan manehna. Rasa sajroning hatena ngadedak kapigan rung. Padahal salila babarengan jeung Santanu teh can mere budi anu nandakeun mika cinta dirina. Tapi kabela jeung kaanyah ka manehna matak liwung kana kolbuna. Waktu sabulan teh sanajan unggal poe dipake latihan main po, tapi ayaku aneh bet karasana ku Nawangsih mah asa kacidalilana. Kadang lamun keur ngadaweung dina bang barung, hatena ngadedak ngabarung sinang. Pipikiranna mindeng ku molear ka mangsa-mangsa anu geus kalalar mangsa ka tukang. Kajadian-kajadian mangsa keur ngalalana jeung Santanu miraraan lelembutanana. Ceug cohagna mah Nawangsih teh siga anu kabung bulengan. Jajaka anu salila ieu teh waleh bebela ka manehna ciling cingcat we dina hatena. Mun ceuk basa ayeuna mah kieu meureun pibaseuna teh. Peureum kadeuleu beunta katara peuting kebang ngimpi beurang kebayang-bayang. Cai asa tuak bari kejo asa cetang bobo. Bakat ku kapigandrung. Ibu, urang tos bade nincak sabulan. Urang teh gaduh janji sareng Kang Santanu oge Mang Asep Danu rek pendak di bumi Mairoh. Iraha urang bade miang teh Ibu. Hiji peuting basa Nawangsih keur ngariung jeung indungna oge Nini Karwati. Nawangsih ngingetan indungna ngeunaan janji jeung Santanu. Ari ibu mah kumaha emak Karwati wae. Ni Nawangsih langsung ngareret ka Nini Karwati anu baheulana dipikawanho ku masyarakat salaku si walet bodas. Jawara awewe anu sakti tanpa tanding. Ari cek mama si Nyai teh geus meujeuh ngalalana. Mak mah teu melang sabab disagedeungeun elmuna geus masagi oge salawasna diaping ku Santanu. Saha anu teu apal ka Santanu? Apan disambarnya oge nepi ka kaburan sieun ku Santanu. Nini Karwati ngarasa reueus ku anak pulungna oge ku muridna. Nini Karwati kacidanyaeun ka Nawangsih sabab diorok dirorok tur dididik ku manehna. Ceuk kasarna mah ti kikirik nepi ka jadi anjing diurus ku manehna. Nuhun mak, abdi oge ari si Nyai disarengan ku Santanu mah regreg, teu melang teu hariwang. Mung kahayang macik atuh sing aya jodona. Mana teuing bagjana lamun si Nyai pareng kajodokeun ka Santanu. Nih Nawangsih jiga anu hayangeun pisan boga minantu ka Santanu. Ceuk pikirna asa kunurub cupu lamun anakna pareng kajodokeun ka Santanu. Ibu mah nyarios teh ka manakarep. Nyai mah moal ka rumah tangga pami can mulangkeun ka nyari kasih samar nyawa. Sanggeus ngagebes indungna Nawangsih ngeluk ka pi asem. Damisna ngadadak katumbirian. Hari Nyai
eta mah pangharpan nu jadi indung anaking ni Nawangsi ngabelenya imut nyari surti ku pamulu anu jadi anakna. Ma oge panuju pisan malahan tibareta oge mamah geus neuneun harepan sugan we atuh kauntun tipung ka tambang beas nyai bisa kalaksanakeun ngajodoh ka Santanu. Darek saha deui anu pantes mibanda nyai ari lain Santanu. Nini Karwati mairan ceritan enih Nawangsi. Duka atuh mah dakang santunna oge can kungsi nyariosna naon. Uhun ari kabelana mah dugi kawantun nandon ke nyawa. Nawangsi ngarasa guligah sabab indung jeung emana pada ngadukung ka manehna jeung ka Santanu. Isuk mah urang miang wae urang nepungan Mairoh buah Santanu tos nyampak di dinya. Antukna ni Nawangsi mere putusan poe isuk ngajak lumampah ka Nawangsi. Susuganan Santanu geus aya di imahna Mairoh. Kahade ni mah tong pipilueun deui neangan si samar nyawa percayakeun we kanu ngora. Sabab Nawangsi oge sawajibna ngabela nu jadi ramana. Nih mah istirahat we di Mairoh atau mulang deui ka dieu. Ini Karwati ngawadiat nih Nawangsi sangkan ulah milu ngalalana jeung anakna. Muhun ma abdi mah bade reureuh we heula di bumi na Mairoh. Emak mah bilih priogina naon kantu nyareos we ka Nyi Maimunah. Nih Nawangsi nganyakeun kana peperingna Nini Karwati. Sabab manehna oge hayangeun mereka sempetan ka anakna sangkan bisa silih pika cinta jeung Santanu. Punten masuk sekedap para wargi sekantenan simkuring senja nyeri ngemutan ka para wargi anu kaleresan ujung ngadangukeun ieu dongeng. Bilih YouTube nanti acan di subscribe, punten di subscribe heula. Kalian tong hilap like-na oge komentarna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mangga urang ngajengkeun. Nya nak tong ting hawadirkeun emak salila ieu oge Nyi Maimunah teh satuhu ngalayanan emak. Nini Karwati mungkas obrolan taturusna pada tinggoloyoh muru enggona sewang-sewangan. Wa isukna Nawangsi jeung indungna miang muru ka lemburna Mairoh. Jauh ti lembur Nawangsi ka lembur Mairoh teh lamun make jalan anu ilahar mah ngaliwatan sababaraha lembur. Ngan Nawangsi mah geus biasa nyorang leuweung, tujuanana supaya leuwih deukeut jeung ieuh. Tapi basa kirawanci haneut moyan, langit ngadadak angkeub. Sekali-kali gugur ting gelendung, siga mere tanda bakal hujan gede. Ku nempo langit anu angkeub jeung guguran ting gelendung, Nawangsi katut indungna kaluar ti leuweung rek muru ka pilemuran. Maksudna rek nyuhan bisi kaburu hujan gede.
Tapi can oge nempi ka lembur paralak hujan langsung murubut masih handang daunan. Atu nawangsi jeung indungna di buburanjat muru pi lemburan. Teu pati lilas rog ka hiji imah nu nenggang, imah panggung ditungtung lembur. Jadi jauh ka tetangga teu asa-asa deui nawangsi langsung uluk salam. Sampurasun, punten ngiring-ngiuhan. Nawangsi pupuntenan bari keketrok kana panto, maksudna rek milu ngiuhan di jero imah. Da di luar mah imah teh teu aya emperan. Rampes ke antos sakedap. Teu pati lila anu nemalan sora awewe. Kan langsung aya mukakeun panto. Punten ece simkuring sareng pun biang sejang ngiring ngiuhan. Nuju lumampah ka pegat hujan ageng. Nawangsi nyebut ece kan boga imah sebab katempona masih ngorak keneh. Mangga nyai sok kalebet. Eta awewe anu boga imah kacida darehdehna langsung mukakeun panto nita asup ka Nawangsi jeung ka indungna. Kalacat Nawangsi unggah ka eta imah. Tapi kacida kagetneunana kasampakan di jero imah ya dua budak awewe jeung lalaki keur ngabangingik ceurik bari nyeklan beteungna. Ret Nawangsi langsung ngareret ka eta dua budak. Breh beungeut anu kanyos siga anu kalaparan. Budak dua teh reumbai ku cimata. Kunaon ece ieu tuang putra duanana geuning nangis meni ngabangingik kitu. Nawangsi langsung tumanya kana boga imah sabab mampu budak siga anu kalaparan karunyaeun Nawangsi teh. Namina oge murang kali. Eta simkuring teh nuju popolah nuju ngulub katuangan pedah teu acan asak barudak teh kalah ceurik meni euriheun lapareun panginten ku teu sabar si ece anu boga imah ucapanana siga loba anu dikilungan. Oh, janten ujang sareng nyai teh lapar. Nawangsi tumanyakan dua budak anu keur caririk bari diusapan sirahna bangun deudeuh. Mohon teteh tos tilu dinten teu meunang dahar. Budak awe cumarita bari sesanggukan ngabejakeun kayaan dirina jeung adina. Bohong ke eta nyai, nami ayeuna we pedah kukuluban teu acan asak. Tapi buru-buru mana nempas caritaan anakna beungeutna kaciri ngadadak alum. Ku nih Nawangsi kareret beungeut anu nyumputkeun Bang Baluh. Ujang nyai, yeuh kabeneran mah nyandak bekal sok geura tuang ku ujang sareng nyai nya. Nih Nawangsi surti kana kayaan. Ku kituna langsung ngaluarkeun bekal manehna. Song sangu 2 bungkus baradag dikaluarkeun jeung deungeuna. Langsung disodorkeun ka barudak anu keur ceurik balilihan. Kedewek atuh budak teh langsung ngarawu kadaharan. Saterusna bungkus-bungkusanna langsung mami memdahar siga anu kasetanan. Kaciri bener yen manehna teh geus lila teu bangi dahar. Sok atuh purah ka dinya jeung emana, da moal saeb ku barudak mah, keun kuring jeung anak kuring mah, ke di satengih lalampahan oge pasti aya warung. Ni Nawangsi nita dahar ka indung eta budak, sebab ketempun sarua nahan lapar. Duh hatur nuhun, ibu oge nyai ditampi, sanggeus nganuhunkeun langsung nyelebek dahar babarengan jeung 2 anakna. Ari Nawangsi manehna panasaraneun ku anu keur dikulub sabab cenah teu asak-asak nepi ka anakna kalaparan. Teu nunggu nu boga imahna, Nawangsi langsung ka pawon. Kasampakan panci ngebul tanda cai ngagolak. Terus eta panci teh diangkat turubna. Kebeg Nawangsi lain deui ngarenjagna. Geuning anu keur dikulub teh batu 2 guruntul. Nawangsi langsung ngedeprek pipir hawu, hatena ngajerit maratan langit. Dedeh teuing ece, geuning anjeun teh ngabebenjokeun anak ku kulub batu.
Nawangsi kegerendangan sorangan teu pati langsung nyamperkeun anu boga imah teu tetapasin deui anu boga imah teh dirangkul dicengcerikan. Ibu tingali ka pawon anu di kulubna batu. Nawangsi bari cerik nita indungna sangka nilikan ku kuluban. Manehna mah terus we nangkeupeun boga imah bari reumbai cimata. Nih Nawangsi meni ngarenjag ngareungeuk kecapan anu jadi anakna. Langsung ngojengkang muru pawon. Teu tarangke langsung buakeun tulup panci. Kebeug Nawangsi oge ngarenjag kaget. Berebeuih cipanona langsung ngalembere. Dedeh teuing Nyai, geuning anjeun teh keur manggih tunggara anu rohaka. Hadena we atuh ibu teh ngadon nyimpang ka ieu imah. Meureun gersaning Gusti Allah. Aing kudu nulungan ieu kulawarga. Nih Nawangsi kegerendengan bari reumbai cimata. Saterusna balik deui ka tengah imah. Nyai, di mana anu aya warung? Nih Nawangsi langsung tumanyakeun boga imah. Manehna gelig ati rek nulungan ieu kulawarga. Itu dipalih lembur ibu tetebih ti dieu. Si Ece ngejawab nih Nawangsi beri nunjukkeun debah di mana ayana warung. Hatena banget ku kaget peda semahna nanyakeun warung. Kayak geus raat mah urang ka warung, urang meuli beas jang bakal Nyai jeung barudak, sakalian barudak wis hayangeun jajan. Nih Nawangsi rek ngabalanjan anu boga imah ku banget karunyangeun. Masya Allah ibu atur nuhun. Geuning ibu sareng tuang putra teh malaikat anu bade nulungan abdi. Bruk si Ece sujudkan di Nawangsi bari nyegruk ka nyerian. Manehna pohara bungahna bet ujuk-ujuk nulungan manehna. Ih Nyai ulah sujud ka ibu. Sujud mah angin ka kersaning Gusti Allah. Ni Nawangsi langsung ngahudangkeun anu boga imah dititah diuk deui. Atuh abi teh kedah kumaha nganuhunkeun ka salira, abi sareng pun anak tos di tubuh umur. Damun seug teu kabujang kasumpingan salira mah, abi sareng pun anak pasti mengotang layeuseun. Si Ece anu boga imah cumarita deureuda, ti matana teureun-eureun juuh maseuhan pipina. Budakna anu dua langsung dirangkul dicengcerikan. Nganuhunkeun mah ka Gusti Allah sababangna ibu jugjug datang ka dieu pasti karena Allah anu ngusikeun ibu jeung anak ibu. Ni Nawangsi mapagahankeun boga imah sabab manehna mah ukur rek nulungan kalayan ikhlas. Teu aya pamrih anu kudu dilakukeun ku si Ece. Tah ayeuna maraat geuning hujan teh. Hayu ujang Nyai, urang ka warung bisi hayang jajan. Ni Nawangsi langsung ngajakan boga imah jeung anak-anakna pikeun ngajugjug ka warung. Nyaeta ka warung anu tadi dituduhkeun ku indungna. Atuh puguh dua urang anak si Ece mah ti buburanjat. Haget nuturkeun nih Nawangsi. Mani jigrah budak teh teu aya tapak-tapak anu tas kalaparan. Bakat kubungaheun.
Pun para wargi rupina carus nyambung anu judulna perlayan si Samernyawa bagian ke-11 dicekapkeun mung dugi ka dieu enjing atanapi pageto menawi urang di parang umur anu panjang tiasa ditepangkeun deui dina kalajengan ieu carios. Bobor sapanon carang sapakan mugia para wargi agung cukup lumur jembar pangampura. Kersang hapunten kana sanes kanten kalupetan simkuring dina anggoni ngadugikeun ieu carios. Bilih kirang nyugemakeun atanapi seueur lepatna hapunten anu kasuhun. Wilujeng kantun para wargi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.